wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasapun Dianti Amanda salaku panembu catur dina acara debat pro kontra BDR. Loba pisan mangpaatna ku ayana BDR teh komo deui ayeuna. Tapi teu saeutik deui kakirangana. Bukituna urang padung dengkeun wae ayeuna cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Pak. Bukan, ya. Iya teh nunjuk jalmi sejenna. Mohon sok bade nu pro bade nu kontrana mangga sebatkeun misalkan nu pro tunjuk saha we nu aya di bebas. Nah, nu ditunjuk siap-siap kedah merespon. Ya. Mohon Pak. Ku kituna abdi bade nunjuk Andika ti kelompok pro. Mangga Dika. Cek. Ya kedengeran? Kedengeran. Hatur nuhun ka Dianti Amanda salaku panumbu catur. Di dieu abdi bage nepangkeun argumen abdi. Numutkeun abdi BDR teh seueur pisan mangpaatna kanggo kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ieu. Emang seueur pisan hambatan kanggo urang ngeunaan BDR ieu, tapi dina BDR ieu urang diajar kedah disiplin kana waktu sareng kedah tetep jadi jalma nu rajin di imah. Ulah kusabab di imah urang males-malesan. Plus BDR ieu ngajarkeun urang oge ku teknologi online. Nu asalna abdi teu paham kana online, ayeuna abdi jadi nu paham di Google, tina teknologi laptop gitu. Abdi jadi setuju pisan karena ayeuna BDR di masa pandemi ieu kusabab lamun urang ka sakola, urang bisa terancam keselamatan urang ti ayeuna pandemi ieu nu can rengse. Sakitu nu abdi sampaikan. Hatur nuhun ka Dika tos ngajawab pamadegana. Ayeuna hari kamandang Dido ti kelompok kontra. Aya Dido. Tunggu Dianti, aku Ya, aktifin kamera dulu ya. Aku aktif dulu Dianti, belum diaktif kameranya. Ya. Aya di dona aya. Dianti. Udah ada kameranya? Aya sok. Ada Dido. Udah ada Dianti. Ya. Jadi pendapat hatur nuhun Dianti. Jadi pendapat orang mengenai kontra ieu teh orang teu satuju sabab BDR teh henteu efektif dina pembelajaran ieu sabab henteu
bisa tatap muka langsung jeung materi nu diberikan guru teh termasuk semua gitu. Jadi kudu nanya-nanya nge-PC batur sabab materina masuk kirang teh jelasnya. Materina kirang jelas. Kirang jelas. Itu hungkul, Dido? Ya, itu hungkul Dianti. Mangga. Oke. Hatur nuhun, Dido. Hatur nuhun Dianti. Ya. Kumaha Andika bade mairan deui atau tos sakitu wae? Terus sakitu wae. Sakitu wae. Hatur nuhun atunya ayeuna cindekeun heula. Jadi nu sidik mah kumaha urangna BDR teh gaganti sakola janten urang masih tiasa diajar di tengah pandemi ieu. Ngan kirangna teh kirangna teh jadi jenuh diajarna tangkan di mumi wae. Upami urangna hoream mah nya BDR teh janten teu aya mangpaatna. Kumaha ya nu bade mairan deui? Atau suainya. Jadi alhamdulillah ku kituna debat pro kontra BDR teh urang cukupkeun wae nepi ka dieu heula. Sim kuring Dianti salaku panumpu catur ngahaturkeun nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah, ayah Abdullah. Kenapa? Belum siap? Andika heula tuh, Andika. Jadi penumpu catur apa, Pak? Ya, Andika panumbu catur sawala. Diskusi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luyur rancang awal poe ieu urang sawalakeun ngeunaan naon wae nu kedah urang persiapkeun dina nyang harepan PSBB di lingkungan sakola. Supados tertib tur lancar. Sahar di dieu aya nu rek nepikeun kamandang mimiti. Tunjuk we. Tunjuk aja. Tunjuk we. Mangga Zainal Sofian kanggo nepikeun argumenna ngeunaan PSBB di lingkungan sekolah. Nya mohon Andika hatur nuhun kana pangwilujenganana. Sadaacana kadangu teh sora simkuring. Kadangu. Jelas Jenal. Jelas. Nya langsung wae mohon cek hidup pribadi mah tos dijelaskeun nya. Sadaacana kan aya di pamarentah teh atau jelas gitu. Awalnya kudu dipersiapkan dengan protokol kesehatan teh, misalnya 3M teh, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan teh. Jadi secara detail lama terkedah dijelaskan teh da atlas gitu. Terus dipaparkan ke pemerintah. Atas. Oh, baik hatur nuhun Jenal. Aya nu bade mairan aya nu bade nambihan argumen ti Jenal. Mangga kanggo Fanya kanggo nambihan argumen ti Jainal tadi. Hatur nuhun ka Andika. Ayeuna sim kuring bade nepikeun kumandang menurut abdi mah PSBB teh apa sih? Bentar.
PSBB teh kayak aya rugina oge sih, jadi kayak murid-murid nu bade ka sekolah teh jadi apa sih kudu motong jalan atau kayak kudu ke jalan sih lewat jalan nu lainna gitu. Jadi bisa jadi oge kayak pakai jalan nu lainna, tapi kakak jadi tambah lila ke sekolahna. Eta nu hapat dari Hatur nuhun banyak kanggo argumena. Ya jadi kitunya PSBB di lingkungan sekolah teh hese keneh kanggo dilaksanakeun kusabab rea pisan hambatana. Kanggo nirmala bisa aya teu solusi kanggo hambatan PSBB ieu di lingkungan sekolah. Nirmala ada. Atau dengan Andika, solusina nyaeta ngelaksanakan BDR atas ku sabab lamun PSBB di sekolah hese gitu, soalnya kan naon ya siswa teh loba apa hese diaturna gitu gitu wae apa sih Atas saya. Hatur nuhun. Ya udah hatur nuhun ka Nirmala. Jadi emang PSBB ieu teh masih hese pisannya di pilarian solusina kanggo PSBB di lingkungan sekolah. Di dia aya nu tiasa masihan solusi atau nambihan gitu. Naon nu kedah urang sadaya laksanakeun kedah kanggo ngelaksanaan PSBB di lingkungan sekolah pamina aya gitu. Ya udah pamit aya ya udah aja Pak. Yes. Terus mung kitu urang cindekeun we nya. Jadi dina mangsa COVID-19 ayeuna emang kurang kondusif kanggo ngelaksanakeun pelajaran tatap muka. Jadi sepertinya urang teu tiasa ngelaksanakeun tatap muka heula. Jadi ayeuna mah ngelaksanakeun BDR heula we nya. Sakitu ti abdi. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salajengna Kartika aya? Kartika? Ya. Terus ngadamel teksna? Kartika? Halo? Nuhun Pak. Terus ngadamel teksna? Nu debat acan Pak. Debat acan, oke, sok sawala tuh. Sok sawala. Dar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam dihaturkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, sahabat, tabiin dugi ka urang salaku umatna. Saudara-sadaya anu simkuring dipihormat simkuring Kartika salaku panumbu catur langkung kipayun ngahaturkeun nuhun anu parantos sumping dina sawalaya. Simkuring oge nedahapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Dina dengan ieu
temana teh subtemana nyaeta icalan aman dina situasi pandemi COVID-19. Mangga upami aya anu di diskusikan, disawalakan, mangga diperhatikan. Tunjuk we, Kar. Tunjuk. 2 orang we. Sok, Kartika boleh tunjuk sama. Karijal Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, hapunten tiasa diulang materina. Icalan aman di masa COVID-19. Icalan aman. Menurut Abima, icalan aman di masa pandemi teh aman-aman wae asalkan tetap ngalakukeun protokol kesehatan. Terus ulah aya anu padempetan jadi kedah dijaga jarak gitu. Atas mun panginten ti Devina Angelin bade Hatur nuhun Tika. Jadi menurut Abi mah supados aman, urang teh kudu nerapkeun protokol kesehatan nya sami anu supados didugikeun ku Rijal. Urang kudu ngumbah panangan, ngagunakeun masker lamun kaluar teh ya pokokna mah nerapkeun protokol kesehatan. Hatur nuhun. Mohon hatur nuhun ka Rijal jeung sareng Devina Angelin. Abdi bade disimpulkeun wae. Jadi kacendekanna teh nyaeta dina adaptasi kebiasaan baru ieu teh utamana dina icalan ieu, icalan aman, kudu disiplin, tetep taatkeun protokol kesehatan. Ngangge masker, jaga jarak, rajin cuci panangan. Terus untuk kanggo ieu teu kerumunan dina ieu icalana teh nu pembelina ge kudu dibataskeun. Mun sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Janten ke pilih dina praktekna nunjuk rerencanganna procekap 2 we nya. Saurang 2. Janten pami atos langsung we simpulkan dan tutup. Salajengna ka Rizal Maulana. Mohon Pak sawala atanapi debat. Debat. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang panjatkeun puji sarta syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasempatan sareng kasehatan anu mana arurang tiasa patepang rarai di acara ieu.
Materi ayeuna nyaeta parantos diayakeun sakola tatap muka terbatas di sababaraha daerah. Yen ieu sakola teh diayakeun di tengah pandemi Covid. Nah, kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu? Mangga kelompok pro heula nu nepikeun pendapat. Zaki kelompok pro. Aya Zaki. Yo, Jaki, silakan. Ya dong, aku kan kakak. Atur nuhun Rizal. Pendapat Abi mah punten biasa diulang. Diayakeun sakola di tengah pandemi. Panginten sekolah di tengah pandemi itu kurang efektif sebab bisa oge bisa oge nularkeun virus, tapi bisa oge diatasi ku 50% anu di sekolah, terus sisana anu belajar di rumah. Muhun Jaki hatur nuhun ka pamadeganana. Ayeuna mangga anu kontra Zahra Sundarian. Mangga Zahra. Namanya apa tadi? Sekolah di tengah pandemi. Menurut sim kuring, sekolah di tengah pandemi itu bisa menjadi apa itu namanya? Bisa ngajadikan tempat ya. Hah? Cluster maksudnya. Maaf, tidak kedengaran. Jadi menurut sim kuring, sekolah di masa pandemi ieu teh kurang efektif kusabab bisa wae kan sekolah tuh muridnya teh di berbagai daerah. Nah, di setiap daerah itu aya wae anu di zona merah. Ditakutkan kurang anu zona merah teh malah bawa virus COVID-19 ke sekolah nu akhirna teh nyebar ka siswa-siswa nu lainna. Atas Zahra. Hatur nuhun Jaki sareng Zahra aya nu bade mairan deui. Ya. Sok tiasa Zainal. Mun abi mah satuju jeung pamadegan Zahra kusabab ayeuna tingkat mutasi virus COVID-19 anu beuki nyebar itu persebaran beuki nular pisan. Mun sakola ayeuna teh
satu acana mah tiasa muncek sim kuring mah aman-amanna cuman tinggal deui dina keadaan di keayaan ayeuna gitu. Ayeuna klaster teh beki nambah bahkan ayeuna nepi per hari nanti 12.000 11.000 beki eta jadi terus sabab namana ngaranna barudak teh nya teu bisa masih jaga jarak gitu kadang aya we masa teh ngumpul gitu ngerumun gosip nu itu gitu. Terus kan ngobrol gitu teh ya jadi mencek sim kuring mah ayeuna mah jadi asa kurang aman gitu sakitu wae. Oh, atur nuhun jenal. Atos wae jadi kesimpulanna sekolah di tengah pandemi teh teu aman soalna janten penularan virus COVID anu gancang. Tadina eta barudak teh aya anu teu tiasa melakukan protokol kesehatan seperti ngajaga jarak, cuci tangan, gitu. Jadi kayak katular COVID. Terus wae sakitu wae dina kegiatan debat. Hapunten bilih aya kelepatan dina kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yolan. Aya Yolan. Yolan. Atau debat Pak. Sawala. Yolan Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis kahormat Bapak Yogi Hamdani sareng rancangan nukisin kuring jika cinta. Sata acana tepakan singkuring wulan dari salaku panimbu catur. Materi nu bari disawalakeun ayeuna teh ngeunaan ngadamel video anu eusina ngajelaskeun kumaha adaptasi kebiasaan baru di SMK 9 Bandung. Janten video ngeunaan AKBT tujuanna keur ngagambarkeun kumaha sih engke urang sadayana mimiti ngalaksanakeun pembelajaran secara tatap muka deui. Pikeun ningkat waktosna sok tah saya nu bade nyepikeun kumandangna. Mangga ka Kartika nepikeun kumandangna. Lu. Sekolah dina tatap muka di sekolah teh kudu di taatkeun pisan. Utamina kan di sekolah tuh soal teh tos aya SOP eta teh kudu ditaatkeun, kudu diterapkeun pisan. Hatur nuhun sarta acana ka Yolan Wulandari. Hatur nuhun Kartika tos kumandangkeun pambedegana. Mangga ka Naila nepikeun kumandangna. Yuk, lanjut. Naila. Saha Naila? Ya. Oke. Aya Naila.
pamita aya gentos tuh yalan gentos sok sahawe tapi nucan pernah disebut nucan pernah kasebut sok gentos Andika. Nah, Andika udah. Aryo tah acan Ayo mangga nepikeun kumandangna. Yang tadi saya lupa. Kumaha kumandang Aryo mun aranna teh ngadamel video ngeunaan AKB di SMK 9 Bandung. Dina pelajaran dina AKB ieu teh pasti aya sababaraha modifikasi dina ngalaksanakeun pelajaran. Contohna kerjakeun dina buku tulis, ngadamel video jeung salajengna. Nah, lamun ngadamel video jeung BDR teh ya wajar-wajar wae soalna dina BDR kan terpanggil langsung tatap muka. Jadi bisa wae ngadamel video jeung tugas, tapi kudu pas gitu. Nah, gitu wae. Hatur nuhun Aryo atas nepikeun kumandangna. Mun kitu urang cindekan wae, yan berarti lamun ngadamel video ngeunaan AKB teh berarti satuju wae sabab masalah sabab bisa aya manfaatna oge. Punten mun ngadamel video AKB teh aya manfaatna keur urang sadaya sabab bisa hafal gitu bisa terang kumaha lamun AKB teh diayakeun di sakola. Rutina sakitu anu tiasa kapihatur dina sawala ieu. Hatur nuhun kana pahatosana. Hampunten bila aya kalapatan sareng kakurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah. Silahkan Abdullah Yusuf Azam. Debat. Abdullah debat. Debat. Bentar, Pak. Jadi anu dipanggil ku Bapak anu entos menyerahkan heula dina GCR-nya. Selanjutnya pamitos beres sadaya anu tos menyerahkan baru kanu sejenanya. Abi nulisna anu ieu Pak, anu sawala. Sawala jadi masih kentengan sawala unggul. Sawala anu debatna teh acan. Ya sok atuh sawala. Debatna ke kumpulkeun nya mawa ka dinilai dina GCR-na nya. Ya, Pak. Sok sawala heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul dina debat pro kontra ngeunaan daring. Ayeuna teh KB sakola teh keur ngadakeun daring ke KBM. Nah, di dieu teh aya nu satuju jeung nu teu satuju jeung daring teh. Ku kituna cing kumaha tiap pamadegan ti pro jeung kontra ngeunaan hal ieu. Mangga diawali ku tim pro ku Jenal. Jenal. Ieu teh ka ieu teh.
Mohon jam hapunten tadi ya error. Biasa diulang deui teh. Kumaha pamadegan jenal tentang daring teh? Amun pamadegan simkuring mah daring teh aya positifna oge, negatifna oge gitu. Positifnya teh jadi sesuatu aman gitu di klaster penyebaran COVID-19 teh karena pandemi ieu teh ya ngan lobana teh nya sesuatu ngeluh gitu. Nyanta ieu materina teh asup, terus teh tugasna nu setea nu kurang dimengerti jadi siga aya miskomunikasi antara guru jeung murid gitu. Tapi positifna oge kadang anu siswa anu biasa aktif di rumah teh jadi lebih berkembang gitu. Gitu wae sim terima nuhun. Atur nuhun Kak Jenal. Nah, ari mun pendapatna Dido kumaha tentang daring ieu? Pendapat hatur nuhun Azam, pendapat orang tentang daring teh nyata hese oge sabab teu tatap muka langsung, tapi harus wajar karena kondisina keur pandemi kieu. Tapi abdi ngarasa betah-betah oge daring teh karena ada bantuan di internet. Jadi daring menurut abdi lancar-lancar baik, namun aya hesena nyata teu bisa tatap muka langsung. Eta wae aja mau bisa abdi sampaikan. Nah, terus Dido. Jadi kurang simpulkan wae daring teh sebenarnya diperlukan kusabab di tengah wabah corona ieu jeung bahaya corona kan aya sisi negatifna nya kita hesena komunikasi jeung guru jeung hesena memahami pelajaran di sekolah. Ya sakitu wae ti abdi. Ya sakitu wae kesimpulan ti abdi atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul diantos anu teks hijina nya. Siapa? Isyana Putih. Ya. Sepertinya teu aya Nirmala we. Nirmala. Debat atau sawala, Pak? Sawala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di tanieu urang sadayat nyasa ngayakeun sawala online nu bertemakan ingat pesan ibu, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Saat acan dimulai, izinkan abdi ngenalkan diri. Nami abdi Nirmala Prameswati nu bertindak salaku panembu catur dina acara ieu. Salajengna rekan abdi Angel salaku notulen dina dinten ayeuna. Aya pun rangkaian kegiatan nu dinten ieu dina acara ieu. Nu kahiji pembukaan, nu kadua penyajian materi, nu katilu sesi tanya jawab, nu kaopat panutup. Sebab sesi pembukaan tos dilaksanakeun, maka sesi selanjutnya nyaeta pamaparan materi. Pikeun penyatur mangga maparkeun materina, waktu sareng tempat dipersilakan. Mangga Saudara Naira paparkeun pamadegana.
Atur nuhun Nirmala. Aduh. Aduh. Positifnya ingat pesan ibu. Nganggo masker, mun bade indit ka luar imah, jeung tong poho ngajaga jarak. Tong poho ngajaga jarak. Supaya meh dijauhkeun ti virus corona atawa ti COVID-19. Sakitu wae nu tiasa abdi dugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kana ira pikeun Atur nuhun kana ira pikeun masihan penjelasan anu jelas pikeun urang. Salajengna mangga Mangga Abdullah Azam memaparkeun pamaneganana ngeunaan 3M. Tilo M teh naon? Ya jadi tilo M teh penting pisan di masa Covid ieu ke ngajaga urang di masa Covid. Oh, ini tilo M. Mencari tilo M. Bentar. Nah penting nya keur ngajaga jarak jika 3M make masker mun keluar ngajaga jarak jeung mencuci tangan amun geus balik deui ka bumi atau ka imah. Nah penting soalnya ieu protokol kesehatan teh penting pisan keur nyegah penularan COVID-19 di dia soalna ayeuna loba pisan anu kasus di Indonesia nu loba lah. Loba kasus di Indonesia nu geus beunang Covid teh. Salah sahiji naha loba nu beunang teh nyaeta teu ngalaksanakeun 3M. Matakna 3M teh penting pisan ke masyarakat di masa pandemi ieu teh kusabab keur nyegah penularan Covid jeung mutus rantai penyebaranna ameh teu nyebar pisan. Ya sakitu wae ti abdi. Atur nuhun Pak Azam masihan penjelasan nu jelas pikeun urang. Jadi kasimpulanna 3M teh penting kusabab eta teh keur nyegah mata penyebaran virus corona. Kitu wae diskusi urang dinten ayeuna ngeunaan 3M. Salaku moderator kuring nyungkan hapunten upami aya kalepatan, bo dihaja atanapi teu dihaja. Hatur nuhun kana parahatos pamirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fanya debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat Bapak jeung sareng rancangan tepangkeun abdi Fanya Azizah selaku panumbu catur. Materi anu didebatkeun nyaeta ngeunaan PPKM. Ayeuna pamarentah bakal ngalaksanakeun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM. Kusabab reana kasus di corona di tanggal 11 sampai ke 25 Januari 2021 di Jawa jeung Bali. PPKM di dieu lain ngalarang kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat tuh kudu panik. Dia yakinna PPKM anggar nimbulkeun pro jeung kontra di masyarakat. PPKM cenah diharapkeun bisa ngurangan penyebaran COVID-19. Kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu cik mulai ti kelompok pro ku dan kelompok pro ti Zaki. Hatur nuhun Fanya. Menurut Abi PPKM teh penting sebab salah satu cara untuk membatasi penyebaran COVID. Jadi orang salaku masyarakat teh kudu patuh ngalakukeun PPKM. Mun sakitu nu biasa abdi sampaikan. Nuhun. Atur nuhun ka Zaki. Ayeuna mulai ti dilanjut ku kelompok kontra ku Zahra. Hatur nuhun sebelumnya ke Fanya tentang PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Simkuring kurang setuju kusabab mun dibatasi teh bisa jadi perekonomian negara oge ikut terpengaruh kusabab pekerja-pekerja oge dikurangi karena pembatasan itu. Jadi ya mungkin saja perekonomian keluarga juga ikut terpengaruh. Dah sakitu wae. Hatur nuhun ka Zahra. Geus nepikeun pamadegan. Jadi simpulan ti simkuring mah PPKM teh pasti aya dampak baik jeung gorengna. Tergantung urang masing-masing. Da moal mungkin PPKM teh bisa ngapihak ka dua-duana mere dampak baikna. Akhirna mah beres oge sakieu wae atuh debat ti urang sadayana. Simkuring salaku panumbu catur. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Sundari, debat. Ya. Zahra debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginjer anu simkuring Waalaikumsalam. Tepangkan wasta abdi Zahra Sundarianti. Di dia simkuring
nganggem cangkem moderator debat ngeunaan sakola jadi panempatan nu lumangsungkeun panumbungan. Hayu urang sadaya maca basmalah nu jadi tanda lumangsungna acara ieu. Dina debat ieu aya nu dijadikeun kelompok pro sareng kelompok kontra. Simkuring langsung ke kelompok debat. Dina kagiatan ieu nyaeta kelompok pro nu diwakilkan ku Dianti Amanda. Ya, hatur nuhun Kak Zahra. Tadi teh tiasa punten diulang deui materina naon? Sakola jadi panempatan nu dilumangsungkeun panumbungan. Jadi sekolah itu menjadi tempat terakhir yang dibuka, area yang dibuka. Oh, ya. Jadi kan ayeuna teh naon ya? Sekolah jadi tempat terakhir anu dibuka dina pandemi ieu. Abi kan ti kelompok pro jadinya satuju. Sabab kan aya nama kan aya ieu nya naon pamarentah teh ngadugikeun BDR. Jadi sakola teh tiasa oge naon diajarna teh di bumi. Jadi satuju wae sakola teh di bukana teh di akhir ngan nya BDR oge jadi nate kirang naon ya asa kirang gitu da soalna teu patepang kan jeung guruna. Tapi mun sakola dibuka di awal-awal oge asa kirang puguhnya. Soalna mah kan siswa-siswa teh kadang-kadang teh teu tiasa di naon? Di bejaan gitu, di bejaan. Jika ngelaksanakan protokol kesehatan contohna teh ngajaga jarak tah. Ngajaga jarak teh asa susah gitu dibejaen ka siswa-siswa teh. Komun deui kan tos lila teu patepang jeung rerencangan. Jadi meureun sono ka rerencangan teh meureunnya jadi we hese dibejaan mun di naon di titah kan di titah kasar teuing. Iya di bejaan ngajaga jarak gitunya. Jadi nya sih naon mun sakola teh dibukana engke di akhir gitu. Nya sakitu wae Zahra. Atur nuhun ka Dianti ti kelompok pro. Ayeuna langsung ke kelompok kontra. Yolan. Kita channel atur nuhun ka Zahra. Bentar. Menurut abdi mah mun sakola dibuka terakhir teh kurang seukeuna sabab mun diganten ayeuna ge mun ayeuna oge nu cenahna bakal dibuka-buka oge teu anu dibuka. Jadi mun dibukana terakhir nya iraha gitu bakal dibukana sabab pasti aya sababaraha murid oge anu bosen lamun ngayakeun daring wae sabab janten bakal ngaruh ka yeuna jadi sok hoream ngajakeun tugas atau kumaha sapertos Dianti mungkin meureun sono gitu ka babaturan. Jadi aya beberapa murid oge nu sama dibuka teh
secepatnya gitu sekolah teh tiasa patepang di jeung rencangan jeung efektif gitu lah maksudnya bagaimana sakitu wae ti abdi hasilnya. Hatur nuhun neulan ti kelompok kontra. Kesimpulan dari debat ieu aya nu setuju jeung teu setuju karena tema ieu. Setuju teh buat memotong rantai penyebaran, yang tersetuju teh iraha sakola teh bakalan dibuka. Kesimpulanna penutupannya. Alhamdulillah langsung acara debat tos kalaksana. Simkuring salaku panumbu catur ngahaturkan nuhun kasadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aryo Dani, silahkan sawala. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun langkung ti payun urang sanggekeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin prupining kanikmatan kanggo urang sadaya. Ieu acara diskusi teh kasang tukangna ayana rasa prihatin urang karena seueur pelanggaran protokol kesehatan karena COVID-19. Ku kituna ieu tujuan tina diskusi teh nyaeta ngematkeun kesadaran masyarakat pentingna protokol kesehatan yang hareupan virus corona anu bahaya. Dina ieu diskusi unggah pangjejer dihareupan kanggo medar nonon nu didugikeun salami sababaraha menit. Engke dina sisi tanya jawab dipasieun kasempetan 2 jarangan. Tangtosna sabada rencangan pangjejer ngadugikeun pedarana langsung wae dihaturanan ka Andika Pratama. Hatur nuhun ka Aryo. Jadi menurut pendapat abdi tentang pelaksanaan protokol kesehatan, ternyata masyarakat emang wajib pisan ngenaan pelaksanaan protokol kesehatan ieu kusabab atau hampir satahun kurang aya di kaayaan COVID-19. Lamun masyarakat disiplin pasti corona ieu tiasa enggal rengse ti ayeuna. Matakan kasadaran masyarakat penting pisan kanggo ngaayaan protokol kesehatan ieu. Sakitu pendapat ti abdi Aryo. Hatur nuhun. Hatur nuhun ka Andika Pratama. Terus nugikeun pendapatna. Mangga salajengna dihaturanan ka Devina Angelin. Hatur nuhun Aryo. Menurut Abi mah Abi hoyong ngadugikeun naon wae sih protokol kesehatan nu kudu diterapkeun. Singkat wae, protokol kesehatan anu diterapkan ku arurang teh nyaeta kudu ngajaga jarak walau sama kerencangan walau sama orang deket gitu. Terus ngagunakeun masker, apalagi kalau di tempat anu rame gitunya. Terus kudu ngumbah leungeun saajang sareng saatos kegiatan teh.
loba da sebenarnya nu orang kudu terapkeun kan sakitu wae nu abi dugikeun hatur nuhun. Hatur nuhun Devina Angelin sareng Andika Pratama. Nya kesimpulanana orang teh kudu nerapkeun protokol kesehatan supados teu beunang kana virus ieu teh. Nah, kitu wae abi sampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenal debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payeuna sami-sami panjatkeun puji senang syukur kehadirat Lillahi Robbi Gusti Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab rahmat jeung barokahna simkuring biasa baris ngadugikeun ieu topik debat. Katacana hormat sareng pangwilajeng simkuring urang sanggakeun ka Payogi Hamdan selaku guru bahasa sareng rencangan sadaya. Topik anu dibahas dina ieu sawala nyaeta ngeunaan lonjakan kasus corona anu disebabkan ti kurangna kesadaran masyarakat tadi. Jadi ada salah gitu soalnya materi atau topik anu dibahas Aryo sareng ade masih mirip-mirip gitu. Atas 2 bulan ieu urang rupi ngahareupan corona ieu pandemi ieu. Simkuring sapara kanca terang sareng rencangan sadayana beuki ka dieu teh kasus corona teh ngaran beuki melonjak gitu. Jadi indeks persebaran teh ngaran leuwih tinggi sababkeun ku kurangna kesadaran masyarakat ya walaupun teu sadayanya. Simkuring nyaho gitu. Baris dieu teh anu teu sadayana tiasa WFH atau work from home gitu. Tapi pemerintah harus nyiapkan protokol kesehatan sareng 3M teh kan hanjakal teh aya wae warga anu heuras babatok gitulah paribahasa nama. Padahal atos terang gitu itu bahaya. Terus anu hukum pidana bak denda nepi ka pidana gitu. Di dia simkuring bade narik pamadegan ti pamiluan sedayana kafanya ajijah kumaha pamadegana ngeunaan ieu pasoalan. Fanya, ya Fanya. Fanya. Kayak gentos aja Jenal, gentos. Oh mohon. Ka Naila atau Naila Adira. Naila ya. Kumaha pamadegana ngeunaan ieu pasoalan? Biasa diulangi, Jenal? Kan di teh simkuring atau simkuring saprakaca terangnya kenaikan kasus COVID teh salah sahijina faktorna dina kurangna kesadaran masyarakat ngeunaan protokol kesehatan teh. Terus kumaha gitu pamadegan Naila ti sisi pro. Hatur nuhun ka Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Naila Gacayadi Putri di kelompok pro badai ngadugikeun pamadegan abi. Pertama tadi teh tentang lonjakan di COVID. Nah, sebenarnya mah kalau
Jadi lonjakan ti COVID eta teh sebenarnya ti masing-masing individunya tiasa ti kumaha orangna eta teh bisa jadi faktor sok aya jalma-jalma nu sok bandel keluar ti imah tah kadang teu nurut protokol kesehatan COVID-19. Tah eta teh jadi salah satu faktor lonjakan COVID-19 teh makin ngelonjak di Bandung. Terus terus sakitu wae ti pamaregan ti abdi hatur nuhun jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna ti aya pamadegana ti kelompok kontra di kelompok kontra mangga sim kuring sanggakeun ka Andika kumaha pamadegana ti sisi kontra. Andika. Andika ya. Oke. Gentos Andika daya sim kuring gentos pae kumaha pamadegana ngeunaan ieu Abdullah Subajam di sisi kontra. Bisa diulang tadi ngeunaan naon? Ulang naonna? Materina. Kan baris kuring dibahas kenaikan kasus atau lonjakan kasus itu disebabkan ya salah sahijina faktor kurangna kesadaran masyarakat ya. Jadi kan geus aya protokol kesehatan 2M tapi aya wae kita masyarakat anu geus babatok tuh. Jadi keluar imah sangkan kebutuhan hapunten keluar imah terang eta bahaya tapi teu protokol kesehatan gitu. Kumaha pamadegana kontrak. Namun ti abdi nya sebagai masyarakat yang selalu nyalahkan pemerintah. Jadi sakabehna masyarakat tuh salah. Kadang aya kesalahan ti pamarentahna oge anu kirang tegas melakukan kesalahan oge. Jeung walaupun pamarentah sebenarnya TKB salah pemerintah dengan kusabab keadaan nu dijieun ku pemerintah jeung kurangna kepercayaan masyarakat ka pemerintah ge. Jadi seueur masyarakat anu ngabaikeun protokol kusabab teu percaya ka pemerintah teh. Nah di sarua juga basa penyuntikan vaksin. Loba masyarakat anu teu percaya ka pemerintah walaupun Pak Jokowi ge geus ngalai ieu nyuntik. Jadi emang aya kesalahan ti masyarakatna ge ngan aya kesalahanna oge ti pemerintah anu teu bisa ngajieun masyarakat percaya anu diomongkeun ku pemerintah naon nya sakitu ti abdi. Pamela nu sajana aya anu baris ditambahkeun ada napi disanggah gitu di Ajam. Mangga ka Jahra. Sepertinya dari Zahra tidak ada. Terus tutup aja Jenal. Jenal abi aya. Oh aya. Kan tadi Ajam nyarios bahwa sebenarnya kesalahan
kesalahan teh aya di pemerintah. Tah, lamun tiga kemari vaksin ya. Pemerintah teh ngabere vaksin gratis atau vaksin secara langsung ka artis nu namanya mengaruhkan nah eta pas di atos di vaksin teh si artis oge kalahkah pesta gitu. Nah berarti kan eta teh secara tidak langsung tergantung ini masyarakatnya juga gitu, gimana masyarakatnya, kumaha masyarakatnya, kumaha olah pikir masyarakat eta. Nah, jadi sebenarnya mah si pemerintah teh lamun orang ngaposisikan orang di posisi pemerintah teh orang jadi pusing oge. Pertama pemerintah teh kudu ngeluarkan biaya ke bansos. Nah, terus kudu ngeluarkan biaya oge ke vaksin. Kudu memikirkan soal kumaha ieu pendidikan, kumaha ieu ekonomi eta. Sebenarnya mah mun masyarakatna geus nurut, ti masyarakatna aya pikiran ke depanna, kumaha si masyarakatnya aya pikiran pinter itulah kasarna mah moal ngawonjak si tingkat virus oge. Atur nuhun. Mangga Jenal. Atas wae simkuring bade simpulkeun. Jadi mun tadi Tinaila baris maparinan bahwa keberhasilan orang ngadapin pandemi itu lain ditentukan ku pemerintah hungkul nya, tapi ku masyarakatna oge. Terus tadi ti Azam pemerintah lagi kudu tegas gitu, karena kan loba nasi maksudnya teh aya anu bilang bahwa pemerintah teh ngetakeun standar ganda teh ya. Jadi 11 bulan itu tentukeun keberhasilan orang teh tentukeun tina kumaha orang antara rakyat yang pemerintahna gitu saling support gitu. Anu hiji teh otoriter, anu hiji teh skeptis gitu. Jadi kudu ayana sinkron jeung masyarakat antara pemerintah jeung masyarakat. Sakitu wae teh simkuring. Hatur nuhun, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Devina debat deh ya. Debat lagi, Pak? Ya, debat. Hatur nuhun ka MC nya hadirin sekalian nembe langsung ke acara salajengna anu manglupikeun acara utamina anu paling urang antos nyaeta acara debat ngenaan BDR. Nyaeta sisi positif sareng negatif BDR teh. Saat acara eta kuring bade salam ka Pak Guru sareng peserta debat anu pika hormat Bapak Yogi Ramdhani ka tim debat sareng hadirin sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Hadirin pika hormat sakumaha anu tos didugikeun tema debat ayeuna nyaeta ngeunaan BDR. Ketentuan dina ieu debat nyaeta kedua tim teu tiasa nyali pendapat di tengah debat. Masing-masing tim dipasihan waktos 3 menit keur nyampekeun argumenna. Salajengna disumagikeun ka tim pro keur masihan argumen 3 menit ti ayeuna. Dianti. Nya atur nuhun ka Angel materina teh naon nya tadi punten Tentang BDR. Oh, tentang BDR.
Jadi BDRT kan singkatan ti belajar di rumah. Nya numutkan abi mah BDRT alus mawa positif oge-nya ka arurang teh. Soalnya kan ayeuna teh kaayana teh kurang naon ya? Kurang pas lah mun diajarna di sekolah kan kusabab corona oge. Jadi BDRT nggak mau positif oge ka orang nya jadi ngacegah penyebaran virus corona. Sakitu wae Jel. Ya. Hatur nuhun ka tim pro nu supados masihan argumen. Salajengna disumagikeun ka tim kontra 3 menit ti ayana Kartika. Kartika ya komite aya gentos ya. Mana ya Pak? Oh aya sok. Punten Angel sekali deui. Mana sampai mana? Sampai mana BDR. Ngenaan BDR. Abdi salaku tim kontra. Atur nuhun Angel. Di dia abdi salaku tim kontra kanu BDR ieu teh kontrana pedah belajar di bumi teh teu efisien sareng teu efektif. Terpisan waktu luang tapi dikeun sarana digunakeun nu teu pararuguh gitu. Jadi teu efektif jeung efisien. Mun sakitu we. Hatur nuhun Angel. Hatur nuhun ka tim kontra Kartika. Lamun disidik-sidik ti argumen nu tos didugikeun kadua tim nya balik deui nya ka pribadi masing-masing sanggup hentena BDRT. Kumaha aya nu hoyong maeran? Lamun teu aya alhamdulillah. Telah pamilihan sadayana sakali deui urang hatur nuhunkeun ka kadua tim sareng pamilihan sadayana anu tos berpartisipasi di ieu acara debat. Mugi-mugi urang sadaya dipasihan kasabaran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala keur ngadepan COVID-19. Abi salaku panumbu catur izin ngundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki Sawala. Zaki aya Zaki. Ya, Pak. Yo, Sawala sok. Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat Bapak Yogi sareng rerencangan musim kuring pika cinta. Alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul dina acara sawala. Sababaraha urang pengurus OSIS SMA Negeri 8 Bandung keur ngayakeun sawala para pamilon kacida duria. Materi anu disawalakeun nyaeta ngeunaan pembagian vaksin ka 100 urang anu sakedeung deui dilaksanakeun. Rarancangan awal poe ieu urang sawalakeun ngeunaan materi naon wae anu dipasanggiri keur dina kagiatan pembagian vaksin. Vaksin gratis kangge 100 urang semester ieu. Saha anu bade nepikeun kumandangna.
Mangga ke Fanya Azizah. Fanya, ya Fanya. Gentos wajak. Yolan. Yolan mangga Yolan. Yolan tak aya deui Yolan. Sok Naila atuh tah, Naila. Respon Naila. Araya sahadi sok Jaki sok Jaki sebat deui saha we? Andika. Andika silakan, mangga. Hatur nuhun Jaki atas nasihan kesempatan. Asal acana punten ieu videonya gak bisa. Jadi sok ya. Jadi pendapat orang ngenaan vaksin gratis ieu halus bagus gitu. Dina keayaan ekonomi negara nu terpuruk ieu, masyarakat oge nu sedang susah dalam ekonomi. Nah, dengan adanya vaksin gratis itu bisa ngebantuan keayaan masyarakat anu kersesah. Sakitu rupina ti abdi atur nuhun Jaki. Nuhun. Atur nuhun Andika. Terus janten saha wae anu bade dibere vaksin. Mangga ke Zainal. Teh dijelaskan deui. Jadi siapa aja yang saha wae anu bade di bere vaksin gratis. Lamun di tinggal tina berita atau informasi no ayeuna nya simkuring nyaona bahwa aya ketentuan-ketentuan anu orang teh bisa divaksin gitu. Sehingga kan contohnya no di atas 65 tahun ke atas kan tekenging teh ya, terus 17-an ke bawah dia tekenging. Cuman detailna simkuring kirang terang jadi tak kitu wae kuno. Nuhun Zainal. Mun kitu urang cindekan wae sapertosna pembagian vaksin gratis ya halus soalnya bisa oge ngebantu siswa atau masyarakat sekolah anu kurang mampu. Terus rupina sakitu wae anu tiasa kapihatur dina ieu sawala. Atur nuhun hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah dinten ieu urang bisa datang kumpul ngariung dina debat pro kontra ngenaan materi dilema vaksin COVID-19. Priogi kauningan ku rerencangan sadaya ayeuna teh keur usum ngabahas dilemana vaksinasi COVID-19.
taseutik jalma anu sieun ku efek tina vaksin. Eta teu saeutik deui nu mungkir pernyataan ku kituna urang padungdengkeun we ayeuna. Cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Ajam. Tiasa diulang. Dilema antara dilema vaksin COVID-19. Aya nu sieun ku efek ti vaksin eta, aya nu taseutik mungkir pernyataanna. Kumaha? Ya, hari amun sieun ka divaksin mah ya wajar amun cek simkuring mah. Tapi kan atos aya seueur anu geus divaksin teh jiga Pak Presiden, pamarentah, artis-artis, pokoknya anu terkenal lah di dunia masyarakat, anu terkenal. Jadi bisa ditingali anu kitu ge pas divaksin ge nepi ayeuna can katingali efek sampingna atau can aya katingali nu aneh-aneh lah. Jadi keredaan rasa takut masyarakatnya bagus sebenarnya vaksin ge. Soalnya ayeuna di Indonesia teh geus satahunan aya Covid. Jadi ya ulah lah amun naon prasangka buruk ka vaksin mah. Soalnya loba nu geus ngalakukan uji coba ka vaksin aja. Nah sakitu teh Andi. Nuhun Ajam. Terus kumaha pamadegan ti kelompok kontra. Jenal. Jenal. Tiasa ngadugikeun pamadegan ti kelompok kontra. Ya. Tiasa diulangi deui. Aya kubu ti masyarakat. Kubu pertama nu sieun ka vaksin COVID, aya nu teu mungkir penyataanna. Jadi aya dua masyarakat nu sieun ka vaksin COVID, aya nu teu. Tah kumaha pamadegan ti Jenal. Jenal ya. Jenal. Witaya gentos lah, gentos. Kartika. Kumaha pamadegan ti Kartika ti kelompok kontra. Kartika aya sok kios teu aya video ge nyarios. Munti abdi selaku tim kontra di nuhun pisan satacana Tinayla
Abis selaku tim kontra, teman-teman follower aya oge nu ti hoax sebenarnya mah follower ti hoax. Tapi da vaksin teh teu ngajaga diri orang unggul, tapi ngajaga batur di COVID di positifna COVID-19 iya. Tapi ya nanti follower ku sepisan hoax anu anyar ti ngajabarkeun eta vaksin teh. Nyamuhun ti Kartika terus ayeuna urang ngacindela berarti aya si vaksinasi COVID-19 eta teh kumaha ti pemikiran ti masyarakatna deui. Sabab aya baik aya burukna. Jadi ku sabab virusna anyar terus ti medisna oge teu terang gitu kudu naon wae unsur-unsur bahan tina vaksina. Jadi ya, salah satunya urang kudu bismillah we ya. Bismillah terus sabab mun urang sieun oge da jadi urang oge jadi tekebal gitu teu nyaho eta lamun urang teu ngavaksinasikeun jalma gitu. Aya deui nu hayang ngadogikeun pamadegana. Atas tutup ya. Itu wae alhamdulillah. Nuhun ka sadayana debat ieu dicukupkeun nepi ka di dieu heula sim kuring salaku panunggu catur ngaturkeun nuhun karena perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamilah, teu acan ya Kamilah. Kamilah. Iya, Kamilah. 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 Aya kah? Aya, teu araya deui teh kamarana. Kala luar, CF kuota. Aya Pak, aya. Oke, Kamilah sok. Kamilah sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang kenikmatan ka urang sadayana. Supados tengah langkong kana waktos hayu urang ngawitan ieu acara kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepangkeun sim kuring Kamilah Naira Sabirah salaku panumbu catur dina kagiatan sawala ieu. Materi anu bade disawalakeun nyaeta ngeunaan COVID-19 atawa corona. Mangga saha anu bade nepikeun kumandangna tentang corona atawa COVID-19. Mangga
Mangga Kak Zahra. Hatur nuhun karena Kamilah Naira ngenaan COVID-19. COVID-19 dia merupakan wabah nu asalna ti Wuhan Cina. Virus ieu teh tos aya di cukup gila bersatahunan ayeuna. COVID itu bahaya pisan kusabab penyebaranna teh tekarasa gitu. Soalna penyebaranna teh lewat udara atawa barang anu geus disentuh ku jelema anu kena COVID-19 tihela. Di Indonesia sendiri virus itu geus ngalunjak dastis pisan di awal datangna. Karena itu ayeuna teh Indonesia ngalakukan PSBB deui. Sakitu wae sapertina anu bisa simkuring keluarkan gitu. Hatur nuhun Kak Zahra. Kasadayana saat sareng anu dimaksud COVID-19 atawa corona teh arurang kedah nerapkeun protokol kesehatan di pamarentah nyaeta 3M. Aya anu terang 3M teh naon? Mangga Kak Rizal. Aya gentos. Rizal. Hatur nuhun Kamilah Naira. Jadi 3M teh mencuci tangan, memakai masker, sareng menjaga jarak. Ngarah terjadi penyebaran sareng penularan COVID-19 atau sakitu ti abdi. Hatur nuhun Kak Rizal. Janten kasimpulanna urang teh sadayana kedah nerapkeun protokol di pamarentah supaya urang sadayana dijauhkeun ti virus COVID-19 atawa corona. Sakitu wae anu tiasa abdi dugikeun. Hatur nuhun kasadayana hapunten bilih aya kalepatan bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu aya di dieu mah atos sadayanya. Atos, Pak. Oke. Mung sapertos Kamilah, Naila, Zaki, Devina, Jenal, Aryo, saha tadi teh Kartika, teksna enggal babetkeun di GCR-nya supados dinilai. Janten sanaos tos praktek tapi teksna teu acan diserahkan, janten mawa ka aya nilai. Terus sanaos
teksna tos dinilai tapi praktekna teksna tos diserahkan tapi praktekna teu acan tetep moal waka dinilai. Terus sapertos Abdul ieu teu acan dinilai ku Bapak kumargi teksna kirang hijinya. Oke. Mangga. Saya sudah Pak mengumpulkan. Saha Devina? Iya Pak, udah. Neme? Tadi sebelum praktek, sebelum 2 gitu. Oh iya, siap. Mohon atas. Oke, panginten kangge panglawungan dinten ayeuna dicekapkeun. Oh nya teras kangge ulangan harian